A'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Ngalajengkeun hanca kitab Uspuriyah, anjuran ngabersihkeun diri tina dendam. Mudah-mudahan ieu kajian manfaat utamina ka simkuring, khususna umumna ka saderek-saderek simkuring sadayana. Al hadisus sani asyara, hadis nu ka-12. An Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu, katampi ieu hadis di Ikrimah radhiyallahu anhu, mugi Allah ngaridhoan ka mantenna. Ikrimah teh putrana Abu Jahal, namun alhamdulillah anjeunna kenging hidayah ti Allah lebet kana Islam. Qala cumarios Ikrimah, suila ditaros saha Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an qaulihi ta'ala. Ibnu Abbas ditaros tentang dawuhan Allah Subhanahu wa taala. Naon maknana kitu maksudna mah, naon tafsiranana. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin. Wa naza'na tos nyabut kami ma perkara fi sudurihim nu aya di hate-hatena ahli sawarga, min gilin tina ngunek-ngunek kaawonan, tina dendam. Jadi ahli sawarga mah dicabut tina hatena rasa dendam ka batur, rasa ngewa ka batur. Qala Nabi sallallahu alaihi salatu wassalamu, parantos ngadawuh Kangjeng Nabi, idza kana yaumul qiyamah, di mana kabuktian dina poe kiamah, yu'ta bisaririn, bakal didatangkeun tina poe kiamah teh syaririn hiji ranjang min yakutatin hamro'a, anu didambal eta ranjang teh dina yakut, dina batu yakut anu warna beureum. Isrina mailan, anu ukurana eta syarir teh ranjang teh 20 mil, 20 kali 20 mil, pi isrina tina eta 20 mil, anu panjang eta ranjang teh lubsupihi sodaun wala faslun, teu aya laisa fihi sodaun wala faslun, teu aya eta ranjang teh, teu aya sodaun retak wala faslun atawa pisah, hartosna eta ranjang teh mulus pisan, sae pisan eta ranjang teh. Mu'allaqun bi qudrati, anu digantungkeun, anu ngalayang eta ranjang teh kalawan kakuasaan Allah. Al-Jabbari jalla jalaluh, anu maha perkasa tur nu maha agung Allah. Payajlisu, maka nyalikeun Allah ka eta ranjang saha Abu Bakar Siddiq, nyalikan ka eta ranjang Abu Bakar Siddiq. Dina eta ranjang teh aya Abu Bakar Siddiq. Sumayu tabi saririn, tur didatangkeun deui ranjang sejen min yakutatin sofroa, eta ranjang teh didambalna tina yakut batu anu koneng. Ala sipati sariri, sarua sipatna eta ranjang teh al awali, sapertos ranjang anu kahiji. Payajlisu dicalikeun alaihi kana eta ranjang teh Umar bin Khattabi, calikan eta ranjang teh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sumayuta teras didatangkeun deui bisaririn min yakutatin khadro'a, didatangkeun ranjang nu katilu, anu eta ranjang teh dijieun tina yakut anu hejo. Ala sipatil awali, sami sifat nama siga ranjang anu kahiji. Payajlisu alaihi Utsman bin Affan, calikeun tina eta ranjang teh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yu'ta bisariri abiyadin, terus datangkeun deui cenah ranjang anu warna bodas ala sifatil awali,
anu sifat nu kahiji saperti sifat nu kahiji ukuran anak mah. Fayajlisu alaihi maka cali kena eta ranjang teh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi Allah nyumpingkeun kalawan kudrat sareng kekuasaan Allah eta ranjang nu legana 20 mil ngalayang di angkasa dicalikeun sahabat-sahabat Nabi nu utami. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu. Sumaya ya'murullahu ta'ala terus Allah miwarang al-asaratu kana eta pirang-pirang ranjang teh miwarang kumaha antatiro bihim supaya eta ranjang teh ngapung bari nyandak para sahabat Nabi khulafaur rasyidin teh anu 4. Bila hawai dibawa ka mana cenah dibawa ka udara ka awang-awang fatarat bihimul asirah maka cenah eta hiber ranjang teh tur nyandak sahabat nu 4 tadi kamana hiberna ila tahti dilli arsillah kahandapeun dillina atau iuh-iuhana arasna nu milik Allah. Patati alaihi maka ngadatangan ka eta sahabat nu 4 himatun hiji tenda hiji gedong hiji pila min darit tayyibi anu ditaretes eta teh ku mutiara anu endah lao jumiat lamun mah didatangkeun cenah ahlas samawati penghuni langit wal ardi sab'i sareng penghuni 7 lapis bumi didatangkeun wa kullu ma fihima terus eta makhluk ardi jeung samawat teh dilebetkeun min khalqillahi ta'ala wa kullu ma fihima sareng sadaya makhluk anu aya di jero langit sareng bumi teh min khalqillahi eta tina makhlukna Allah dan dadamelana Allah lakanat fi ziwayatin tangtos aya sadayana eta mun dikumpulkeun ayana teh cenah bakal di sisi di jero eta di juruna eta tenda teh min ziwayati tilkal khimah tina pirang-pirang pojokna atau tenda pojokna tenda atau pojokna gedung saking ku ageungna eta tenda teh ziwayah teh sumayu dafa'u ilahim saterasna didatangkeun dipasrahkeun ka eta sahabat teh arba'u ka'satin 4 pirang-pirang gelas saking lega-legana didatangkeun tadina teh diangkat ranjangna teh terus disumpingkeun ka eta sahabat teh hiji bangunan tenda gedong pila luas lamun eta digunukeun penghuni langit sareng bumi di pojokna ge moal pinuh saking ku lega-legana eta tenda terus didatangkeun ka eta sahabat teh 4 gelas Ka'sun li Abi Bakrin hiji gelas teh can dipasikeun ka Abu Bakar wa ka'sun li Umar gelas hiji deui dibikeun ka Umar wa ka'sun li Utsman hiji deui gelas dibikeun ka Utsman wa ka'sun li Ali jeung hiji deui gelas dibikeun ka Sayyidina Ali ridwanullah ta'ala mugi Allah ngaridwan alaihim ajmaina eta tetep ka para sahabat sadayana fasayaqun nasa saterasna maparin ka inuman eta sahabat nu 4 teh ka pirang-pirang manusia anu aya di sawarga fadzalika qaula ta'ala tah eta teh makna dauhan Allah wa naza'na ma fi sudurihim min gillin sareng parantos ngalengitkeun kami Allah makana perkara pi sudurhim tina manah-manah eta sahabat teh min gilin tina rasa dendam hartosna lamun urang han jadi penghuni surga urang kedah tiasa miceun sifat dendam iri ngewa dengki kabatur ihwanan bari dina kayaan duduluran cenah ala sururim mutaqabilina calikna dina dipan-dipan atau tina kasur-kasur anu saling berhadapan. Sumaya murullah ta'ala jahannam satrasna Allah miwarang ka jahannam antumakhidha bi amwajiha supaya ngaluarkeun ombakna wa taqdifar rafido supaya ngahempaskeun eta ombak ka jalma-jalma anu nentang ka Gusti Allah wal kuffara sareng
jalma kafir. Ala wujuhim tembrakeun eta ombak kana wajah-wajahna musuh Allah tadi rawafid sareng kufar. Fayaksifullah maka mukakeun Allah ala absorihim kana wajah kana paningalina eta jalma nu nentang ka Allah sareng jalma kafir teh zalikal waqta dina ieu waktu fayangzuruna maka naringali eta jalma ila manazil ashabi Muhammad ka tempatna pirang-pirang sahabat Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam wa ummatihi sareng wa umat tahu sareng ka umat-umatna Kangjeng Nabi pil jannah di sawarga. Wa yaqulun sareng ngucap eta jalma anu kafir teh anu nentang ka Allah teh haula illadzina sa'ida bihimun nas tah itu jalma-jalma anu bagja dibagjakeun ku Allah tah ieu jalma anu cicing di sawarga teh. Wasaqaina sedengkeun ari urang mah cenah kaasup jalma-jalma nu cilaka ceuk penghuni neraka teh. Somaya rudduna ila qa'ri jahannam terus dibalikeun deui tah. Geus ditingalikeun nikmatna sawarga dibalikeun deui eta jalma doraka teh ka riang neraka. Suma qala nabiyyu alaihi salatu wassalam la yabqa pinnar saur Kangjeng Nabi moal tetep moal langgeng di neraka man kana fi qalbihi lamun dina hatena eta jalma teh aya misqala habbatin min khardalin sagede biji sawi minal iman tina iman hatena nu iman. Jadi moal tetep sanajan disiksa oge bakal asup bakal keluar tina neraka bakal asup ka sawarga. Illa yakhruju minha bi syafaati angin kaluarna teh bakal dikeluarkeun eta jalma teh kumargi ngalawan ngalangkungan sapaatna Kangjeng Nabi. Jadi bakal dikeluarkeun eta jalma nu iman sanaos nyeun mafsadat nyeun dosa nyeun maksiat ka Gusti Allah tapi dina hatena ya iman yakhruju minha bi syafaati bakal dikeluarkeun ngalangkungan sapaatna Kangjeng Nabi. Qala asy al imam Alauddin al-Jandusati paratos ngadawuh hiji imam kasepuhan anu luhur agamana nyata Imam al-Jandusiti pi Raudatul Ulama tina kitab Raudatul Ulama. Sami tunguping kaula Sa'ada bin Muhammad al-Astarusani. Nguping kaula cenah di Sa'ad bin Muhammad al-Astarusani. Al-faqihu al-jahidu jalma nu faqih tur zahid. Yarwi ngariwayatkeun anil kalbi ti sahabat Kalib. An Abi Solihun di Abi Solih an Ibni Abbas radhiyallahu anhu sareng katampi oge di Ibnu Abbas fi qouli ta'ala dina perkara dawuhan Allah ta'ala rubbama yawaddu terkadang hayang atau ngarep-ngarep saha alladzina jalma-jalma kafir laukanu muslimin lamun mah cenah urang teh jalma Islam tantu bagjak engke teh jaga harayangeun tah arek menyesali kakafiranana. Waruya an Abi Musa al-Asy'ari diriwayatkeun katampi ti Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Kangjeng Nabi qala cumarios Kangjeng Nabi idza jatama ahlun nari di mana-mana kumpul ahli neraka pinari di neraka wa ma hum man sya Allah sareng sartana eta jalmi kafir teh aya jalmi anu dikehendaki ku Allah tah dibarengkeun can dina neraka teh min ahlil kiblati aya sagolongan ti ahli kiblat tukang salat jalma soleh jalma nu pernah nyeun amal soleh. Qala maka cumarios al kafiruna jalmi kafir liman pinnari pikeun jalma nu aya di neraka teh min ahlul kiblat
anu golongan ahli kiblat. Kete aya ahli kiblat golongan bakal diasup ka neraka. Ditaros ta ahli kiblat teh. Alastu muslimina, anjeun teh mencukuran anjeun teh kan Islam. Nah habat aya di neraka mencukuran begitu. Qalu maka cumarios eta muslim nu ahli kiblat teh naam bener kaula teh jalma Islam. Qalu maka naranya dita orang kafir ka ahli kiblat teh fama agna ankum islamukum, nah teu berguna anjeun ibadah anjeun salat teh geuning anggar we anjeun teh diasupkeun ka neraka wa antum ma'ana finnar, anjeun teh geuning buk di sanajan iman ka Gusti Allah salat ibadah ge tetep we anjeun teh dibarengkeun jeung kami di neraka. Qalu kanat lana dzunubun, maka ngawaler tah ahli kiblat nu diasupkeun ka neraka teh kabuktian bahwa kaula teh sadayana teh nalika hirup di alam dunia sanajan iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Nabi, tapi kami teh loba dosa. Fa akhadna biha, maka kami disiksa cek ahli kiblat teh kusabab mawa dosa. Fa yagdabullaha azza wa jalla, maka murka Allah ka kami sadayana lahum ka eta jalma kafir teh anu ngalelewekeun jalma Islam teh wa yaghfiru sareng wa yaghfiru bi fadlihi wa rahmati, terus Allah teh ngahapunten kana ka eta jalma Islam ahli kiblat teh di neraka teh anu dilelewekeun teh ku kautamian sareng rahmatna Gusti, ku padilah sareng kahormatanna Gusti. Fa ya'muru bi kulli man kana, maka miwarang Allah supados ngaluarkeun ka satiap eta jalma min ahli kiblat ti ahli kiblat pinari di neraka tadi lewekeun karena can anjeun salat. Terus Allah ngambek ka eta jalma nu ngalelewekeun teh, terus Allah miwarang ka malaikat supados ngaluarkeun man kana min ahlil kiblati finnari, jalma ahli kiblat nu aya di neraka. Fayahrujuna minha, maka dikeluarkeun tah eta ahli kiblat teh di neraka. Fahina idin dina waktu eta yawadul ladina kafaru harayangeun tah jalma-jalma kafir sapertos orang Islam nu dikeluarkeun teh laukanu muslimin tah ieu bahasana teh lamun mah kaula jalma orang Islam tinang tu kaula ge bakal dikeluarkeun ku Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan pangapunten bifadlihi wa rahmatihi. Intina bagian kahiji tina hadis nu ka-12 ieu teh sengsana hatena aya iman sanaos anjeunna nyimpang heula di neraka bakal dikeluarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kahormatan, kamuliaan, karidhoan, rasa sayang Allah ka urang sadayana sehingga urang terhindar tina siksa seuneu neraka sanaos sakedap. Nauzubillahi min zalik. Maka urang ulah pernah nadada urang aya rasa dendam kabatur, tapi urang dipiwarang ku Allah sareng Rasulna supados nadada urang kedah nyaahan, kedah deudeuhan kabatur. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wallahu alam bimuradih. Insyaallah dilanjutkeun tina waktos anu sajen. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.